diriwayatkeun aya dua jalma mukmin jeung jalma anu kafir rek ngarungkuk atawa nguseup atawa ngajaring lauk. Jalma kafir mah sok nyebut pangeran, mun rek ngala lauk teh anu dianggap kumanehanana memang sarta loba beunanganana. Jeung ari jalma mukmin mah sok nyebut asma Allah Ta'ala, cuman tapi henteu bebeunangan ngan geus burit menang lauk hiji kitu oge leupas